Ku bismillah dikawitan, niat ngadamel syairan, riwayat kisah sorangan, kerbasa di pamondokan, ditebikeun ti keluarga, tebiti ibu jeung rama, milari ilmu agama, ngaos di alim ulama. Kupun bapa dititipkeun, saurna teh kedalekeun, papata guru regekeun, syariat Rasul jalankeun, hirup tong loba kasieun, bodo teh ulah diingkeun, ambe Gusti gehe maneh, parentahna geura jalankeun. Sebab nyiar ilmu fardu, mantakan kudu guguru, ambe hirup jadi tantu, hirup cing bisa tawadu. Gusti apa nyipta jalma, katalid ku hukum syara, lain tita poya-poya, tah ibadah jeung ilmuna, karasa hidup keur nyantri, miskin ku harta materi, porora mobil Mercy, tuang gekur jeung tarasi, tapi nu ngaranna santri, sanaos tuang jeung teri, sanaos teu nganggo dasi, tapi hebat batan menteri. Sebab santri jeung santriat, eta nu neruskeun syariat, ti Rasul pemimpin umat, barokah dunia akhirat. Sanajan loba kaperi, sok dihina kuno sugih, tapi santri terasa sedih, sebab bagja bakal panggih. Yakin kuat dina niat, nu penting ka Gusti taat, salamet dunya akhirat, amal soleh nage berat. Rek dihina rek dicaci, moal nepi bendu ati, sebab nu ngaranna santri, nu dituju ridho Gusti. Teu aya ku kaanginan, teu tuus ku kahujanan, niat sareng patekadan, kur milari karidoan, mineng pisan kaalaman,
seperi kalaparan, keluarga tengintunan, untung serta